si Ameng katanya bapak kayak itu serangnya kan amil. Oh, si Amannya kilo deh. Rek tadi SMS ka urang. Oh, itu bapak kayak itu kan sorangan. Ya. Oh nama iya mah amil ya. Ayo malnya. Assalamualaikum. Salam. Yo, ada di itu bangun nak. Pamil saya mah ulan. Bangsa di itu pamil. Jadi wah apa nama dah kieu geus kolot paling niis. Lain orang kan dia keperluan ya. Aya naon dah? Iya, orang anak aja. Arek nikah. Tulungan lah. Jeung urang mana? Jeung urang di deket tetangga kene. Oh, syukur dia oga tuh lah. Kudu urang loba biaya gitu. Heeh. Jadi namun bisa mah penting ayeuna kene kayak itu nah. Ayeuna ngadak amat. Oh, punah etang segera bagurubug budak di kamar iyo yang nikah. Terus lieur kana sira. Lamun budak ayeuna nya. Kana kawin teh itu. Kudu bisa usaha we. Pameran boga pamajikan ku diparahan. Wah, bener gitu. Tapi orang malih lah ya. Itu geus narungguan di ditu. Aya namil ka itunya di dagoan ya. Oh nya. Dagoan datangna balah. Oh ulah ya teh geus beuting pan Heeh. ya. Nya kitu milnya. Ya. Di dagoan mil. Ya siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar budak ayeuna kana kawalin teh dah. Pasti bisa usaha we. Bape amil lagi meni serem gitu. Por kabur we anak aing. Meeting kudu dicarang anak aing. Aing menang di duit ya. Aya 3 urang ditikahkeun ku aing yang bisa nyanda. Berangkat lah. Lila amat neneng, cina panek datang ka dieu. Kodong deui, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, emang datang deh, alhamdulillah ya. Damang nih. Gampang, Pak. Caralik. Ucapnya. Sehat. Alhamdulillah orang sehat. Ampura orang kali dadakan. Tekuna naon? Oh, dari orang sekalian sekamil orang dagoan dalamnya. Jadi ulang langsung ke nya gitu. Meren langsung. Sebab setuju teh ya kali. Bapak masih setuju. Neneng daek tuh, jeung sia Daek, Pak. Alhamdulillah kita siap pakai kope ya. Pancet urang ge tadi kopiah pakai ke urang, Pak. Pemakai topi meren. Make topinya. Amilila amatnya boyot amil teh. Kudu bisa usaha we. Pameran boga pamajikan ku diparahan.